Amit ampun paralun kakaruhun karumuhun sinuwun buhun ka aki among kanini among ka aki guru kanini guru nada widi ka Gusti nu Maha Suci nada suka ka para nabi ka para wali amit kanu mangkulembur kanu mangkulemah ampun rumuhun buhun sinuwun ayat di kahiyangan paralun kanu ngawasaan sisi wahangan Cikadu lain kula niat mi Gusti tapi kula niatmu Gusti pun sapun kula niat mapai raratan di sisi wahangan Cikadu nyuk curug galur nu baheula nyiar diwanci kiwari ngenta widi ngenta suka kakaruhun sadaya ahu sirap kita ngabungi ku sirap pangawasan lepekeun kita sajati rahayuna tiang widi sejak ngalabuh ngawatan waris bibit kanu nunggu leuit nu keur nyipuh dina luwi nyumpu puni dinucap sumaja tanggina ratas wanci dina hirup jeung huripna hilang nafsu hudang rasa musik jati para api nyabukti nyatiap mawasti asal kuring jeung kurungna kandang jeung eusin medal kidung kedang wesi nabeh tembang abuih raja doa sanubari ibarna rumuhun suci nyaksi diri pangancikan kesan usik musik diri tes putih mulia badan wawayangan Gusti Rasul sesadu kapara karuhun neda uruk neda nang dayungan ti Gusti Maha pasti para nabi nulinun Muhammad junjunan aku mapatapak siliwangi deuleumna deuleum sieum geuleut beurang geuleut peuting lapuncang lapu kapur kebok muli pakandangan carita diguar keengkeus cilipang balikan lebar sengit wawangian emresna panggeuing eling bis wiwitan lah lekasan lah pangawe manusia suci lah pangawe manusia selam manusia sampuraning iman suci amin ya rabbal alamin.
Ya kena, kena. Kita berarti belah itu pemannya. Kita jalan ke Cigolong perang kadinya. Oh, berarti terokol tumbuhnya pemannya. Jalan nah. Ada itu berarti ya, oh iya berarti lebih kado. Oh, lebih Cikadu. Di belakang itu ada gua. Saya belum sempat ke sana karena saya belum bisa. Oh, itu gua apanya? Tuh. Iya. Ya. Iya. Gitu.